Ayeuna haji aya kamodelan teu, kamuliaan teu, aya kaanehan teu dina bulan Muharram. Wahaka al-yapi ngahikayatkeun, nyarioskeun, cak urang mangabejakeun, nyaritakeun annahu sanyanyati kajeng kalakuan kana piro iqodi goniun. Aya ayeuna kodi, lamun ayeuna mah polisi, ngan kusabab di polisina eueuh, aya ge RW. Mantan. Aya RW pan kodi, ai kodi teh ayeuna kodi ai kodi teh polisi, kadinya pejabat, kadinya RT, RW, mun tah kusabab RT na eueuh, ayeuna lurahna ge eueuh, kadusna ge eueuh, aya RW, kajenting mantan oge. Hah? RW teh beunghar. RW teh beunghar. Ieu haji RW teh beunghar, pajahu pakirun yauma asyura, datang jelema pakir awak kalotor. Datang ayeuna ka imah haji RW meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji sugan we aya rezeki abdi di dieu, abdi tos ti dinten tetua. Tah, dina bulan Muharram. Faqala lahu ajallahu qadi, faqala maka ngucap ayeuna, faqala maka ngucap si qadi haji RW lahu ka eta fakir, ajallahu qadi cek ngucap eta si ayeuna jalma anu fakir ka haji RW meureun, muga ngamuliakeun Allah ka haji RW. Amin. Amin. Datang ka imahna, cek ayeuna haji RW saha maneh datang ka dieu, ana rajulun fakirun ju'iyali, kaula teh jalmi teu gaduh. Keluarga abdi teu ayeuna cananan dahara naon, istri abdi canda tuangna naon, anak-anak abdi keluarga abdi can tuangna naon, saking kutu bogana jalan-jalan mapakir. Wa qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmati hadzal yaum litu'tini asarata amnan khubjin wa khamsata amnan lahmin wa dirhamaini. Datang kaula ka anjeun, ayeuna kaula teh bade nyuhunkeun ka anjeun susuganan, aya rezeki kaula di dieu sugan ayeuna kaula teh bade nyuhunkeun roti, bade nyuhunkeun ayeuna 5 katuangan, bade nyuhunkeun 5 ayeuna sugan 5 keureut daging jeung dirham kanggo kaula bekal kaula sareng keluarga kaula. Bahwa adahul qadi bidzalika ila waqti zuhri, cek haji bahaji RW engke datang di tos zuhur ka dieu kaula mah ayeuna can aya. Tah di janjian dibere janji. Kewe ka dieu datang deui tos zuhur, ayeuna mah isu keneh balik si fakir da boga rasa boga janji. Tos zuhur teh datang deui ka bahaji RW, assalamualaikum waalaikumsalam, nyaritakeun deui kaula datang ka dieu teh bade nah bade nyuhunkeun anu tadi isuk dicarioskeun, ngajanjikeun baradu ayeuna zuhur datang dongkap deui ka dieu kaula bakal dipasihan. Cek bahaji RW kewe tos asar datang deui. Aduh, dibere janji we. Teu Rebo, Senin, teu Senin, Rebo. Balik deui ayeuna saha eta si lalaki anu balansa. Bahwa kaya bere janji di ketos asar datang deui, palama jaa waktul asri lam nu'ti syai'an, datang deui tos asar teh dijawab deui ceuk bahaji RW eueuh nanaon balik bae. Karunya teu? Karunya cek urang keum atuh teu dibere ulah dibere janji atuh batur ngarep-ngarep. Tah. Hah? Teu urus. Tah. Padahal pakirumun kasirul qalbi, balik lempang ceurik hatena ayeuna peupeus hatena ceurik. Di bareng bere janji unggul ti isuk tepikeun ka zuhur da ayeuna tepikeun ka teu sare nangguan waktu zuhur aya dibere kadaharan ku haji RW. Begitu datang tos zuhur teu dibere naon, dibere janji deui tos asar datang di tos asar teu dibere naon. Titah balik pamaro binasroni jalisin bibari darihi, ayeuna eta jalma fakir teu boga naon teh keur leumpang. Aya hiji Nasrani keur cicing lawang panto imahna. Nasrani kafir Nasoro cicing keur diuk lawang pantona, faqala lahu eta nyampeurkeun si ayeuna jalma fakir ka eta Nasrani bihaqi hadzal yaum atini syai'an, cek eta jalma fakir juragan suganan aya di kaula di dieu ku hakna poe ayeuna nyuhunkeun kaula ka anjeun susuganan anjeun bade mereka kaula. Cek jalma fakir faqala Nasrani, cek Nasrani wa ma hadzal yaum, anjeun nyuhunkeun barang penta ka kaula nepikeun ka ayeuna anjeun nyarioskeun hadzal yaum atini syai'an, ai kitu ai mang ayeuna poe naon.
cek kafir Nasrani pajakaro lahu al fakiru min sifati syai'an nggak bejakeun poe ayeuna teh poe Muhar poe bulan Asyura dibejakeun bahwa bulan Muharram teh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sadeng nabi-nabi nu sajeuna ayeuna poe kamuliaan dibejakeun ku eta jalma fakir. Faqala lahu Nasrani ayeuna ujkur hajataka ceuk eta kafir Nasrani ka eta jalma nu fakir butuh naon anjeun datang ka kaula. Faqad aqsamtu bi ajimil hurmati kaula rek ngabagi ku sabab ngamuliakeun ieu poe. Fajakaro lahul khubza wa lahma wa darhamaini ayeuna dibejakeun kaula teh bade nyuhunkeun roti sugan katuangan sanesna jeung daging bade nyuhunkeun daging bade nyuhunkeun dirhamna kartosna fa'aqtahu asyarata ab pijati khintotin mami'ata min lahmin dibere roti dibere tandang merek mentana tibang 2 dibere 10 nu menta dina menta 5 ayeuna 5 keureut dibere 10 keureut daging 10 potong daging du ayeuna mentana ayeuna 2 dirham dibere 10 dirham tah wa qala hadza laka wal iba wa iyalika madumta hayyan fi kulli syahrin karomatan cek eta jalma Nasrani aya jalma fakir cukup teu sakieu jeung anjeun jeung keluarga anjeun kabeh atur nuhun muga-muga didoakeun ku eta jalma fakir anjeun dimuliakeun ku Gusti padahal mah agamana Nasrani. Padhabal fakir ila munjilihi balik ka imahna palama jannal lailu wa namal qodi anu tadi Haji Ahim meureun molor tengah leuting sare sare pasare teh ngimpi diasupkeun ka surga diasupkeun ka surga gedong aralus ieu pagede-gedena gedong usaha ieu alus-alus teuing tah ayeuna keur waktu sare tah sami ahati panjakulu aya sora ngan eueuh bungkeuleukana eueuh johirna aya sora doang hatib ceuk eta sora irfa rosaka angkatkeun ku anjeun mastaka anjeun angkatkeun sirah anjeun parofa rosahu maka diangkatkeun eta sirahna jero pangimpian teh tadi apa soro kosron mubayyinan bilabnatin min jabin walabnatin min fidotin eta ayeuna Bahaji RW teh ngimpi di jero ngimpi teh dititah di aya sora eueuh johirna teu katempo tah angkatkeun ku anjeun mastaka anjeun tingali ku anjeun pas ditingali teh gedong sigrong batakna anu alus tina inten mutiara tina emas-emas tina perak saking ku gedong gedena tah ditanya eta Bahaji Ahim teh nanya Bahaji RW ilahi mahadani kasrani Gusti ieu gedong anu asa kitu aralusna teh pikeun saha Gusti Fakila lahu hajani kana laka lau qadaita hajatal fakri pikeun jalma ayeuna nu mere kadaharan ka jalma anu fakir pikeun jalma sedengkeun eta teh mere kadaharan teh jalma Nasrani urang nu gede ada kore teruskeun ayeuna hudang sare Bahaji RW deuh ngimpi gedong sigrong kain keur betah ngimpi teh ke jero ngimpi asup ka surga gedong teh dibikeunkeun ka aing ieu mah gedong teh pikeun jalma ayeuna nu mere kadaharan jalma fakir dina bulan ayeuna Muharram tadi diteangan jalma nu fakir teh diteangan nu fakir diteangan teu kapanggih pas nanya ka jalma Nasrani Nasrani anjeun ningali teu jalma fakir nu panta-penta tah nu kamari tah aya ka kaula datang terus ku kaula dibere ieu dibere itu dibere ieu sagarupa diberekeun dibikeunkeun jeung keluargana ceuk eta Bahaji RW ena mah kieu we beak bara duit anjeun ku kaula digantian dibayar eta sedekah jeung kaula ceuk Bahaji RW tadi bere ku kaula malah leuwih ti kema anjeun mere ku kaula dibayaran eta kabeh digantian ku kaula saran eta sedekah anjeun pikeun kaula ka jalma nu fakir nah ulang Nasrani nanya cak Nasrani teh kunaon Bahaji make hayang meuli sedekah kaula dibejakeun kieu Nasrani aing keur beuting ngimpi hanjaka
hal eta teh meme kasihan datang ka imah heula. Paling teu dibere, datang tos juhur, dapat teu dibere, datang tos asar teu dibere. Tah aing penting ngimpi naon? Ngimpi ti Allah. Disadiakeun gedong-gedong sidung di surga, diasupkeun salametkeun ka surga. Tah kabita aing kena eusi-eusi surga, rek dibeli sodako si ayeuna ge. Cek kafir solid keulaan anu kitu mah. Kunaon sia mah agamana lain Islam, Nasrani. Cek Nasrani ayeuna mah bahaji, aing ayeuna syahadat, arek iman ka Allah, arek iman ka Rasul, ieu sodako moal dijual. Nah ulang bahaji aja kalau aing itu bisa dijual, bisa dibeli, geus dicawiskeun surga. Pakotoa janari pakola. Hayo cek bahaji, hayo ucapkeun ku anjeun, ucapkeun kanjeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Karelas mau teu aing nguruskeun. Mau bajikan we mau carita keneh ba dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala deui aing hanjakal keur mah aing teu dikabeuli sodakona modal aing nguruskeun deui surga cawisanana. Jadi ieu teh ringkesna di mana jalma sedekah ka jalma nu keur butuh dina bulan Muharram disadiakeun surga jeung gedong-gedongna pikeun jalma nu sedekah dina bulan Muharram. Mudah-mudahan urang sadasing adi papareun rezekina amin. Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Can kaucapkeun kamari teh hilap deui tah nu aji sareng mina teh Bapak Jimun lain. Bapak Jimun sedekah ka masjid tah ieu mah ti Pak Jimun mah teu menta diomongkeun, teu menta diumumkeun, ngan menta teh didoakeun. Doakeun nah kitu. Mana lain ti pabrik lain, khusus milik Bapak Jimun. Tah sedekah 3 juta lain ki. 3 juta alhamdulillah, mudah-mudahan dibalas ke Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna menta hayang dilancarkeun usahana ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kamari di Jumat kamari teh geus asup kana bulan Muharram, mudah-mudahan sing jadi sedekah na bulan Muharram ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wasalli wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.